Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng karangan Koswara. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun deui hanca dongeng nu katunda. Atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Di buruan gedongna Nen Sukmawati belah wetan. Palebarung kunjarong bareng jeung tadi ngaleosna si Nini jeung Ki Sabda arasup ka jero imah. Si Odet jeung Udi harita pating ku Ciwes ngaromong. Moal naon kitu euy bi oco euy dieu euy. Moal sugan piraku curigaeun eta jalma nu tadi nu narima bi oco. Bisanya bi oconya leumpang bongkok geus puguheun ari rupana mah. Pan Aki Sukmarasa teh pokona mah nyieun reka perdaya pokona mah. Si ieu teh bi oco persis Nini kitu. Maneta sorana na bakal persis Nini kitu atau moalnya dek. Ceuing euy da tapi piraku lah na meureunnan bi oco ge hayang hasil permaksudan. Moalnya manehna teu bisa nyamur. Nu sagemblengna kasup jeung sora-sorana atawa ngomong jadi Nini. Herannya euy. Heran kunaon yang mana? Heran ku eueuhna we Nen Sukmawati euy. Na keur di jero kitu atawa memang keur init-initan jauh manehna teh. Ceuing atuh aing bade teu nyaho, jang darta ge teu katinggalinya. Nya melang euy lah. Na mending urang jorang gue kitu ayeuna. Ngabantu ka pihak Bioco jeung ka Nyi Titi, katut Nyi Ina. Ih, ulah waka keuneh sina jarong-jarong heula Bioco. Jeung Nyi Titi katut Nyi Ina ngatur siasat. Urang percaya keuneh ka maranehna bet pidaku teu ngadatangkeun hasil. Ngan mun ngalaman kagagalan komo mun nepi kaya kejadian nu teu diharapkeun maka kada urang kudu ngabantu nyalah teu naon kitu ge nu penting mah urang tetep kudu iatna tetep kudu hati-hati jeung waspada aya di dieu udah kegabah lah udah keribut mun ngomong ge lu tarik-tarik teh nya atuh pokona mah tuh geus kaluar deui ayeuna mah lalaki nu tadi teh Udi ngomong lalaunan bari nunjuk kana teras gedung Nen Sukmawati. Uluh nyawanya temal Odet bari sarua mencerong kaki Sabda nu memang nya geus aya di dinya di teras gedong. Sorangan keluarga euy di kada tang tuwe manehna teh tas ieu merenahkeun bi oco meureun nya det nya. Nya sigana mah kana kitu euy. Asepnya ngora kene jeung ketempo siga bager. Saha manehna di? Ih nya teuing atuh aing bari teu nyaho. Nah pokona mah teu abuh aing mah. Keun bae lah saha-saha ge nu penting mah. Manehna bager ka Nyi Titi jeung ka Nyi Ina jeung ka Bioco. Jadi deg-degan jantung uing det. Uing ngeuring deg-degan euy tapi ngaguru uing mah euy. Aduh liru ieu angin puyuh. Aduh euy geus ulah ribut euy bisi kadengieun ku eta jelema. Mun kadengieun bahaya teuing mun manehna teu naon-naon kumaha mun naon-naon. Tentu urang bakal jadi naon meureun. Nying ngomong teh lain mah kos bodor loba teuing naonna. Jembe jembe. Jep harita si Odet jeung si Udi teu pating ku Ciwes teuing. Harita teh para mitra nyarempo dina rungkun jarong wetaneun gedong Nen Sukmawati. Saterusna mah jarempe teu ngomong naon-naon deui. Najan kitu manehna tetep waspada ati-ati bisi aya siku si wulu-wulu ngamau-ngamuh gajah mata ceuk paribasana. Bisi aya kajadian nu teu dipihara. Urang malikan kana kaayaan guha. Guha teh para wargi sadaya tug nepi ka mangsa ayeuna. Harita teh di guha Warudoyong Pasir Caringin. Harita para wargi kaayaan Jangdarta nu geus ditinggalkeun ku Nyi Mas Centring Keling. Pohara ngaranal sana langsana. Sapeupeting manehna cinekul diuk kareupeun guha. Tug nepi ka mangsa ayeuna poe geus beurang. Jangdarta ngaharuk we harita teh manehna tungkul. Sorangan di dinya atuh pangawasana Nen Sukmawati memang para wargi sadaya luar biasa. Karanapan ku dirina harita tetela can ilang elmuna Nen Sukmawati nu nerap ka Jangdarta. Jangdarta masih keneh ngalaman musibah manehna masih keneh. Tacan bisa nangtung acan, boro-boro ka bisa lempang atawa lumpat nangtung ge teu kaduga. Cilaka keur diri aing boro-boro ka aing bisa mulangkeun ka nyeri ka si Sukmawati. Boro-boro ka aing bisa ngarebut keris titisan iblis malah aing sorangan kiwari nu ngalaman cilaka.
Aing aya di dieu bari taya-daya sedengkeun keris titisan iblis tetelacan karbut. Rajeun aing boga gagaman ceklan mangrupa iteu kaur koning, tapi ngadon direbut ku si Sukmawati. Nu saterusna dibikeun ka siluman burak. Beuh, kudu kumaha pilampaheun aing ye ayeuna. Leng Jangdarta ngahuleng, paranana kara teu lila, manehna mikir-mikir pikeun pilampaheun saterusna. Najan kumaha dirina hayang ingkah ti dinya, ngarabi salepas tina cekelan Nyimas Centring Keling. Di mana dina hate Jangdarta ngagerentes kieu. Najan kumaha diri aing kudu lepas ti dieu, aing kudu bisa nyalametkeun diri sorangan. Batur eueuh nu nyalametkeun aing nya aing sorangan kudu ngabogaan tekad jeung niat pikeun nyalametkeunana. Bener aing kudu boga tekad hayang nyalametkeun. Najan kumaha eueuh hartina aing hirup ge, mun aing kudu eleh jajaten ku siluman. Mun aing teu hasil permaksudan, bener aing kudu ingkah ti dieu. Keun bae aing teu bisa lempang ge sigana ngoronang, aing bakal kaduga mumpung si Centring Keling eueuh. Aing rek ingkah ti dieu. Geus gemlang kitu patekadana mah para mitra, kitu maksudna Jangdarta ngakemblengkeun permaksudan, rek kabur ninggalkeun eta tempat ku kituna teh najan bari ngorondang kawas budak leutik, nu tacan bisa lempang Jangdarta ngajauhan eta tempat. Leungeun jeung suku Badared mah ieu dirasa bari ngorondang teh harita anyog ka sisi leuweung anu pohara hieumna. Kakayon ge jarangku gede tangkal kainu aya di dinya sagede-gede beuteung munding teh lain bobohongan. Nya lantaran ngarasa capek jeung lungse antukna Jangdarta diuk pikeun ngareureukeun ka capek. Diuk dina batu lempar sajeroning diuk. Leungeun nu karasa nyeri, ku manehna diusapa nyeri urut dipake panahan kana taneuh, dijieunna suku hareup. Malah mah cingir nage getihan, cingir leungeun anu kenca, mending ngucur kaluar getih para wargi sadaya. Memang sedengkeun leungeun nu katuhu apala bahal pigeulangna bared, bari diuk getih teh para wargi tina cingir harita disusutan ku Jangdarta. Ku daun jukut bayonah atuhan nu bared palabah pigeulang leungeun katuhu ku manehna dilamotan, ngan kitu we para tetep karasa nyautan keneh bae. Lumayan karasa capek aing ngoronang teh. Beuh, nepi ka kieu lalakon diri aing. Ngalaman kajadian teu disangka-sangka ti anggalna. Ngalaman kajadian nu teu kapikira samemehna. Titi ieu engkang bageur di mana atuh hidup teh ayeuna. Den Sukmawati na anjeun geus nyaho atawa acan kuring dipaling ku Nyimas Centring Keling. Eueuh bedana antara Nyimas Centring Keling jeung bangsa siluman. Jeung anjeun bangsa manusia, tetela sarua jahatna, sarua kejemna jeung pohara telengesna. Nah atuh, nyakewina-bina teuing aing teh nasib kieu-kieu teuing. Keur jongjon ngareureuhkeun ka capek kitu, ari buru dua teh aya nu datang meuni loba. Tetela rombongan monyet aya kan 20 na eta monyet sakitu lobana. Harita ngariung dirinya ngurilingan Jangdarta. Monyet 20 harita nyieun buleudan caricing di sakurilingeun Jangdarta. Jangdarta ngagebeg pohara reuwaseunana nyaksian jeung ngalaman kajadian saperti ayeuna. Panon Jangdarta ngareret ka monyet-monyet anu ningker manehna, sakapeung manco kanu aya hareupeunana, sakapeung deui aya anu kencaeunana, oge katuhueunana ngan anu aya tukangeuna mah nu teu kungsi direte. Pamikir namun malika tukang bise monyet nu aya hareupeunana ayeuna ngarontok ka dirina. Jangdarta kiwari pasrah kana kaayaan ceuk paribasa. Najan eta 20 monyet ngarawai ka manehna terus awak manehna upama disasaak ku eta 20 monyet nu sakitu lobana. Geus pasrah, mun memang kitu kanyataanna lalakon dirina nepi ka dieu. Teu naon-naon jeung batan paeh ku siluman atawa jadi korban keris titisan iblis. Asana kajenting paeh jadi mangsa eta monyet-monyet nu ngalingkung dirina mangsa kiwari. Monyet-monyet nu sakitu lobana harita ngalingkung ka Jangdarta. Teu aya reureuhna disarada pating arukuk, pating karoek bari sorana meuni rame jabat ti kitu sungut-sungut pating rarenyoh. Ka Jangdarta atuh panona pating rarinat ka Jangdarta. Brek 18 monyet ngadeprek dariuk. Bangun siga nu ajrih ka Jangdarta lantaran menim marendeko diukna teh. Siga nu teu wani dangah, siga nu teu wani neuteub ka Jangdarta. Ngan nya harita nu nangtung saurang bari sidikna keur monyet nu nangtung beda jeung nu liana.
sajabati pangawakan jangkung gede oge warna buluna tetela ieu mah lebodas beda jeung monyet liana nu ngalingkung harita mareneko nu bulu-buluna koneng semu habuk monyet nu panggedena meuni ngeplak bodas estuning bersih naker monyet gede nu warna buluna bodas harita ngagega gahreupeun jang darta leumpang barang geus aya dikeuteuin jang darta reg leumpangna eureun panon mencrong seukeut ka jang darta kawas nu hayang sidik jeung tetela kana kaayaan jang darta nu aya hareupeunana jang darta kabubuh ngarasa heran pacampur jeung panasaran ku ayana disampeurkeun ku monyet bodas gede bari jeung monyet muliana nu jumlahna teu kurang ti 18 monyet pating kadeprek darku bangun anu ngahormat ka manehna meuni marandoko tur ayeuna mah sanggeus monyet bodas nyampeurkeun ngadeuketan ka diri jang darta monyet muliana jarempe eueuh nu disada panon jang darta teu ngiceup-ngiceup mencrong ka eta tangtungan monyet bodas nu kiwari geus deukeut ka manehna bari anganna tibang aya meureun setengah meter deui mati manehna najan ari hatena mah gegebegan gede kasieun jeung karisi ku ayeuna kakara umur-umuran manehna ngalaman kajadian seperti ayeuna tapi teu burung bisa ngawasa kaayaan karisi jeung karempan disidem we dina hate manehna pok we ngomong harita teh para mitra najan nya dirina ge nyaho yen monyet mah eueuh nu bisaeun ngomong ari lain dina dongeng tapi lah-lahan manehna ngomong najan upama eta monyet teu bisaeun ngomong ge sakurang-kurangna ari ngartieun mah kana tangtu di antara satopan monyet biasa kaayaan siga jelema eta nu jadi dadasarna pangna jang darta ngajak ngomong ka sakadang monyet bodas nu nangtung hareupeunana ngaso heula para mitra ngaso mitra kaum dangu harita jang darta tuluy nyarita monyet bodas syukur kuring dipanggihkeun jeung anjeun sabaraha kanca kuring moal keung teuing aya di dieu kuring ngarasa sugema lantaran aya nu nyampeurkeun ka diri kuring dina mangsa kuring cuang cieung hirup sorangan ngan pabadengi kitu kuring rek tumanya naon kaperluan aranjeun sakabehna pangna ayeuna nyampeurkeun ka dieu narek binasa ka diri kuring monyet bodas nu gede ak-ak siga nu ngarti nemalan bari jeung ngagideukeun sira panon mah teu meureun-eureun mencrong ka diri jang darta nu keur adiprak diuk dina luhur batu oh jadi anjeun ngarti kana omongan kuring monyet uk-ukan bari unggeuh syukur ari ngarti jadi anjeun jeung babaturan anjeun moal binasa ka kuring si monyet nemalan bari panonna ngarinat bareng jeung kitu sirana unggeuh 3 kali jang darta ngareretan ka monyet-monyet lian 18 monyet anu ngalingkung ka manehna bari pok ngomong bener anjeun sakabeh moal binasa ka diri kuring 18 monyet anu ngalingkung jang darta meuni rame nemalan babarengan kawas nu ngarti kana omongan jang darta malah sarua jeung monyet bodas 18 monyet liana dina ngoding nemalan dibarengan jeung pating arungeuk kawas nu nganyakeun kawas anu ngajawab luyu jeung kanyataan nu aya ngadadak jang darta ilang rasa curiga ilang rasa sieun jeung kacang cayaanana daek teu daek jang darta bisa imut segala rupa kunyaksian kaayaan saperti ayeuna bet asa di alam dongeng atawa sakurang-kurang aya di alam impian nyaksian monyet sakitu lobana bari kabeh ngarti kana omonganana boron amah geus salempang hariwang sok sieun dirina direweg ku monyet anu sakitu lobana ari pek geuning kanyatanana kabeh siga nu bager kabeh pating arungeuk basa ditanya rek binasa atawa moal kaubaran ayeuna mah dirina keur nu keur lumpuh kaubaran dirina nu keur ngalaman capek alatan moronang ti padumukan nyimas centring keling tug nepi ka ieu tempat sisi leuweung geledegan ngarasa lucu ku pola monyet-monyet anu aya hareupeunana saterusna jang darta mancokeun paneteupna ka sakadang monyet bodas nu aya hareupeunana pok manehna ngomong mun lain rek ngabinasa kana tangtu aranjeun rek melungan kuring bener teu monyet bodas anu gede nemalan bari ungeuk syukur mun aranjeun ngarti kana omongan kuring tur anjeun rek nulungan ka kuring cing kuring bawa ku anjeun
ingkah ti dieu kuring hayang cicing saheulanan di tempat numerna. Kumaha anjeun sanggup? Para mitra sadaya, asa cara dadak-dadakan aya sora monyet sorana lalaki ngomong nyebutkeun sanggup meni jentre nyebutna ge. Jandarta ngarenjag ngarasa reuwas. Teu nyangka sacongo buuk nyen eta monyet gede monyet bodas teh bisa ngomong cara ilaharna jelema. Salila-lila Jandarta mencerong sekeut ka eta monyet bodas. Rasa heran minuhan uteuk ka kara umur-umuran dirina manggihan monyet make bisa ngomong kawas jalma. Keur ngayakinkeun dedengianana Jandarta pok deui ngomong ngahaja ditujukeun ka monyet bodas. Hei monyet bodas, nah anjeun nu bieu ngomong nyebut sanggup teh atawa saha? Bener. Emal eta monyet bodas jentrenaker ngomong ngabari unggul. Teu sangka anjeun bisa ngomong tira, anjeun bisa ngomong. Tibari toge bisa ngomong lantaran kuring lain monyet biasa. Lain monyet biasa? Ari kituna monyet naon atuh? Ari lain monyet biasa mah? Jandarta tambah heran. Jeung para penasaran panon tereureuk mencrong sekeut anteb naker ka diri sakada monyet bodas nu bisa ngomong. Ari eta monyet bodas samemeh manehna ngajawab, pananya Jandarta heug ngareret heula ka monyet-monyet liana anu masih keneh aya dirinya andi perak baripok. Hei monyet-monyet sobat kula, perkara ieu jelema keun rek dibaturan ku kula. Cig anjeun geura marulang deui kasarakan anjeun masing-masing. Cig kaditu, tinggalkeun kula cig geura arinit. Monyet nu 18 jumlahna nemalan meuni saheng. Bari pating kolesed ninggalkeun Jandarta jeung sakada monyet bodas. Mimitina mah laleumpangna teh bari mundur. Ngan sanggeus rada jauh celeng-celeng pating gara jeleng kana tangkal kai, les dina waktu sakiceup geus teu katembong ka aya di dinya jadi jempling. Sanggeus monyet-monyet nu sakitu lobana areuweuh ninggalkeun eta tempat, sakadang monyet bodas nu biasa ngomong pok nyarita deui ka Jandarta. Kisilah bisi anjeun ngarasa panasaran jeung anjeunna teu merlukeun pitulung jeung merlukeun pangrereban ayeuna yu urang ingkah ti dieu. Ingkah ti dieu memang kuring ngabutuhkeun tempat cicing, tempat matu, ngan kuring mah teu bisa leumpang atuh keur ngalaman lumpuh. Kula ge nyaho, anjeun keur ngalaman lumpuh alatan kakeunaan ku keampuhan ilmu bangsa manusia nu kaancikan ku bangsa siluman. Ayeuna teu bisa leumpang sugan ke bisa, tur kula sanggup pikeun nulunganana. Ayeuna hayu ku kula dik dituntun urang ngajugjug ka tempat pamatuhan kula. Di mana pamatuhan anu kata? Beulah kaler, cepet ngaler ti dieu di tengah-tengah leuweung luang liwung. Kabeneran di dinya aya guha bumi jeung eueuh nu nyahoeun. Tumaninahna kula cicing di dinya jeung ongkoh mun aya naon-naon pan sok dibantuan ku pasukan monyet nu 18 urang. Berkah tug nepi ka ayeuna najan kula geus heubeul aya di dieu. Kula salawasna salamet. Yu urang ini. Ceuk eta monyet anu bodas sakali di umaja ka Jandarta pikeun ini tidinya harita teh para wargi sadaya. Malahan mamake jeung ngasongkeun leungeun sagala sina dicekel ku Jandarta. Kira-kirana anjeun bisa nungtun kuring? Kaduga kira-kirana kisilah? Jandarta masih keneh ngarasa cangcaya. Nya urang coba we. Sok atuh. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Mitra kaum dangu, Jandarta ku jalan ditungtun ku sakadang monyet bodas nu anehna teh bisa ngomong. Harita ninggalkeun eta tempat asup ka jero leuweung nu tetelah hieum lumampahna cepet kakalerkeun. Teu kungsi satengah jam lalampahan manehna Jandarta jeung sakadang monyet bodas geus culuk kanu dituju. Geus aya di jero leuweung nu sakitu hieumna breh kapanggih aya guha. Eta guha para mitra sadaya. Atuh beulah kidul kaluhurna aya taneuh anu mucunghul, bari hieum ku kakayon jeung jujukutan. Reg leumpang eta monyet bodas eureun Jandarta gek diuk dina tunggul tangkal kai gede nu teu jauh ti hareupeun eta guha. Bari ngareretan sakuriling eta wewengkon terus mancokeun paneuteub ka eta guha nu lawangna ukur katempo saeutik da hieum ku jujukutan nu ngarumbay.
Jangdarta tumanya kaita sakadang monyet bodas. Ieu guha pamatuhan anjeun kisilah bener pisan, ieu guha pamaduhan kula. Salila kula aya di dieu dina jero mah ngareunah bersih. Najan ari dibandingkeun jeung imah bangsa manusia jauh pohara bedana. Ngan asana taya salahna mun anjeun daek cicing heula. Samemeh anjeun cager bari samemeh anjeun ngalaksanakeun sakur pakarepan jeung permaksudan anjeun. Tema si monyet bodas dari anak keur ngomongna. Ayeuna mah persis we omongan jalma biasa teu dibarengan ku aku kawas monyet biasa. Memang kitu maksud kuring oge hayang ngareureukeun kacape bari jeung ngadaguan awak kuring bisa cager. Nah anjeun apal kana kaayaan kuring? Apal pisan mah henteu nganyaho. Nyaho yen anjeun hayang mulangkeun ka nyeri Sukmawati. Bari maluruh nu jadi panutan. Bener lain? Memang bener teu sangka kuring ngadon ngalaman cocoba saperti kieu. Awak jadi leles lungse aya tangan pengawasa. Sedengkeun rarancang jeung permaksudan hiji ge tacan anu laksana. Tacan aya nu bisa direngsekeun. Teu perlu leutik hate. Teu perlu putus asa. Muga-muga kahareupna bisa tinekanan. Bisa laksana sapanaja. Tema sakadang monyet bodas make jeung seuri sagala. Tetela ayeuna mah ebre. Siga manusia boh ngomongna boh seurina. Boh tingkah lakuna anu anger. Monyet teh ngan wujudna wungkul rupana wungkul. Nya muga-muga we kitu kaayaan kisilah. Kumaha mimitina apangna kisilah aya di dieu bari wujud kisilah geuning siga monyet bodas. Nah kisilah teh monyet kajajaden. Pangna tadi nyebutkeun lain monyet biasa teh kisilah. Jangdarta tumanya dariana keur bari paneutupna seukeut manco ka wujud eta monyet bodas nu aya hareupeunana. Atuh dirina bener-bener ngarasa panasaran hayang nyaho kana kaayaan sabenerna dirina eta diri monyet bodas. Si monyet bodas para wargi kalah ngahulang sakedapan. Bangun aya nu jadi bahan pamikiran manehna nya sanggeus ngahulang sakedeung pok nemalan. Memang kula kasebut monyet kajajaden pangna kula bisa ngomong. Asalna mah kula bangsa manusia. Manusia biasa cara anjeun tapi akibat kalakuan kula nu teu parok jeung batur. Antukna diri kula jadi kieu. Waruga kula bet dikadarkeun jadi monyet bodas. Anjeun teu perlu nyaho. Saha kula sanyana urang mana asal padumukan kula. Jeung kumaha lalakon kula nu saestuna. Engke tantu andika baris apal, baris nyaho kana kaayaan kula nu sanyatana. Nu sanyana dan ayeuna andika hayang nyaho ka ngaran kula. Sanggeus kula jadi monyet ngaran mah babari nyaeta Wanara. Gula baris nyebut Wanara ka anjeun. Teu naon-naon. Ari anjeun mung dikanyahokeun lalampahan anjeun mangsa baheula. Lalakon anjeun bareto pangna anjeun jadi kieu. Teu naon-naon. Teu dibejakeun ge. Kula moal rek ka papanjangan tumanya. Nah, jadi ngaran anjeun Jangdarta lain. Oh bener. Anjeun nyaho ti mana ngaran kula Darta? Teu nyaho ti mana-mana. Kaparengan we kula nyaho. Jangdarta regepkeun ku Jangdarta. Ti ayeuna kahareup kula sanggup melaan Jangdarta. Najan kudu ngorbankeun nyawa ceuk paribasana. Toh pati jiwa raga teu naon-naon sugan we atuh. Mun ditakdirkeun ku Gusti Nu Maha Suci, ku jalan kula marangan Jangdarta, melaan ka Jangdarta kula bisa robah wujud jadi manusia. Nu nyata Jangdarta teu kudu leutik hate. Kula nu sebut Ki Wanara sanggup melaan Jangdarta. Nya ari kitu mah syukur ari kitu mah. Syukur Wanara, syukur kula ngarasa bunga. Bunga amarwata suta bunga kagiri-giri. Kula ngarasa bagja, muga-muga atuh ku jalan anjeun melaan kula. Jadi cukang lantaran pikeun pulihna deui kaayaan anjeun. Tina kaayaan ayeuna boga wujud monyet bodas jadi manusia biasa. Ngan anu pangheulana sigana anjeun kudu narekahan kuring sangkan kuring bisa lempang teu lumpuh kawas model kieu. Bener. Memang eta nu pangheulana kudu dilaksanakeun. Kula sanggup pikeun narekahanana ngan selain kula sorangan nu bakal ngubaran. Kula rek nyangan ubar nu mati. Jeung mujarab pikeun dipake ubar ku Jangdarta. Ayeuna Jangdarta wayahna di jero guha heula tempat cicing kula. Ameh aman, ameh tumaninah, yu urang ka jero, keun ku kula bakal ditungdunya. Para wargi sadaya. Atuh puguh Jangdarta ngarasa bungah tuluy nyarita. Sok atuh. Jangdarta maksakeun nangtung gep nyekelan kana leungeun Ki Wanara geus kitu masuk ka jero guha
tetela beki jero beki lega jeung beki bersih laleni di jerona keurnya angan-anak aya oncor 5 dituna di sisi-sisi guha. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para wargi sadaya, kabeneran di jero guha nu bersih turah resik teh. Maka ya bangku awi sagarupa bungka bangku awi hideung herang meningakeun selang. Nanakeun geus heubeul harita teh para mitra sok minang didiukan. Gek Jangdarta diuk tu maninahna kerennya kitu Kiwanara diuk katuheun Jangdarta. Pok Kiwanara ngomong, "Jangdarta, ayeuna wayahna di dieu heula sorangan." Keun teu kudu sieun teu kudu keung di dieu mah moal aya naon-naon. Moal aya nu kumawani asup atuh di mana aya oge nu lahaloho ka hareupeun guha. Kana tangtu geus dipegakan leuwih ti heula ku pasukan monyet. Jadi sing tenang tu maninah ulah rek loba pikiran naon-naonnya. Jadi anu nyek ini tinggalkeun kuring Wanara. Bener. Kula rek ngalaksanakeun janji kula teh rek nyangan ubar nu mujarab keur ngubaran diri Jangdarta. Supaya teu lumpuh cara ayeuna. Nya heugari kitu maksud anjeun mangan sing hati-hati nya. Dina ngoning lumampah bisi anjeun pinangi jeung kacilakaan. Muga-muga ulah aya naon-naon. Yuk kula rek ilit ayeuna keneh. Beral Wanara, ku kula didoakeun muga sing hasil maksud. Sanggeus sosonoan heula sakeudeung. Samalah eta monyet bodas make jeung ngeukepan keula sakeudeung ku ka Jangdarta. Terus we kaluar ti jero guha ningalkeun Jangdarta nu nyorangan. Aya di eta guha pamatuhan si monyet bodas nu katelah Kiwanara. Waktosna kabujeng see para mitra.